ayah rasa agung mahabbah ka saha kapaduka Rasulullah. Hebat cing resep kanu kitu teh caketan resep monang resep ningal resep ngadangukeun sakedik urang apa sabab diantawis jelema nu mahabbah ka nabi teh nyeueurkeun ngalem ka saha ka Rasulullah. Aos panjanji aos dibagi aos naon anu kaitan sana ka Rasulullah sallallahu kumaha lahirna Rasul kumaha nuju ayeuna agungna Rasul iswa sakitu kumaha perangna Rasulullah sallallahu kumaha ibadahna Rasul teh manahna akana datna jasadna kisah resep cingalehkeun kana dongeng-dongeng nu sanes gitunya. Kali ini cinta ku ngadangukeun kisah sejarah saha Rasulullah itu min alabati hubbina di mana can resep sana can resep ngadangukeun lalakon nabi berarti can aya identitas mahabbah ka saha kapaduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Can sampurna iman jelema salagina paduka Rasul can leuwih dipika cinta leuwih cinta ka anu jadi indungna leuwih cinta ka anu jadi bapana ka anak ka bojo kedah kitu urang jeung kurang sadayana urang teh boga naon pangnabungan teh boga nabiyuna Muhammad sallallahu boga nabi teu boga imah agreng bae da boga saha boga nabi gitunya teu boga usaha gede keun bae da boga nabi kitu teu boga sawah keun bae da boga naon nabi kitu tah dah kitu tapi boga-boga urang sing syukurah sing baroga usaha ngaji ibadah usaha keur nujang ngaji jeung ibadah pe kembang umat nabi tukang usaha karena keur agama mah itunya nu pukorona masakina boga nabi urang kudu bunga sakira urang aya ridho sabar tawakul roja jeung ikhlas karana sa Gusti Allah. Tawisna kadua tawisna mahabbah ka nabi teh asratus salat nyeueurkeun naon sholawat lamun kampung eta rayang sholawat terus sholawat ciri kampung eta teh aya kaitan naon maha lamun kampung eta tiiseun dijempling ciga astana daya suara-suara sholawat ciri can sampurna aya kaitan mahabbah ka saha nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi ibu-ibu jeung sholawat teh aya sholawat di nariungan terus kieu matak singkuri sadasana naon-naon teh sok ngomongdo heula naon sholawat dikir heula sholawat heula bisi bapak-bapak ibu-ibu nunutan ada tos sapaatan tos katulungan tadi awalna dipayungkeun naon dikir heula sareng sholat acana bisi nunutan sana atana pingaleos aya kaperyogian atos kasana Rasulullah ngadabukeun mako ada kaumun makada lam yadhkurullaha walam yusallu an nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim asrotan yaumal qiyamah tepati-pati diu kaum di tempat diu tepati-pati ngariung kaum dina tempat ngariung sapertos ieu tempat non teh tepat ngariung urang tuluy urang teh teu dzikir ka Gusti lain dzikirullah teu dzikir ka sa ka Gusti betak sungkuring ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu tak dzikir teh tuluy naon sholawat ayeuna sholawat teh aya salat dina riungan lamun bapak-bapak ngariung aya 3 jami pamantema urang teh di dinya kedah naon zikrullah sareng sholawat malah ba'dul hanafiyah ba'dul malikiyah ba'dul hanabilah
wajib hukumanana setiap riungan kedah dikomando ku zikrullah dikir ka Gusti Allah sareng ngaos salat di mana henteu duraka eta cenah itu ulah ieu mah ngariung teh adu bako banyak adu bako geus eta tumpeng kitu we kedah naon zikrullah jelema anu ngariung teu zikir ka Gusti Allah teu shalawat ka Nabi eta riungan bakal jadi naon tah kana langsaan jaga dina poe naon iya malih dina surah hadis mah makna sanes hasrotan tapi tirotan sabaraha makna tirotan aya mah tirotan aya kana langsaan aya tirotan ikoban siksaan tadi dia ba'dul Hanafiyah ba'dul Malikiyah ba'dul Hanabilah ngawajibkeun hukumna di mana riungan teu zikir ka Gusti teu shalawat ka Nabi duraka hukumanana tak kitu tong kaget sing kuring di mana riungan sok aya kitu teh kitu jalan teh da ieu shalawat dina naon nalika naon riungan Rasulullah ngadabukeun An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra tuh rawahu Muslim gitu saha jelema anu sholawat ka kami sakali ku sakali sholawat Allah ngaluskeun rahmat 10 tuh ieu sakali jadi gede ganjaran sholawat ageng pisah ulah selaku umat mukmin diperintah ku Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi Allah masukkan rahmat hai salat di Allah mah rahmat malaikat sholawat malaikat mah nyata istighfar mang mentakeun pangampura keur ai salawat ti urang ti umat nyata doa Allahumma sholli gitu salawat teh gitu isa kali da hadis diriwayatkeun ku Imam Muslim Imam Ahmad ngariwayatkeun Imam Nasa'i ngariwayatkeun ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ibnu Hibban Imam Tirmidzi ngariwayatkeun ti Anas sareng ti Abi Thalha Imam Tabrani ngariwayatkeun ti Ibnu Umar radhiyallahu sareng Imam Tabrani ngariwayatkeun ti hadis eta anu bieu teh ti Abu Musa Al-Asy'ari anu kalimatna man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra shalawatin wa hatta anhu asra khati'atin wa rafa'a lahu asra darajatin. Jadi sahaja lemah nobat salawat sakali 10 rahmat diparikeun ku Allah kata jelema. Deui dihapus tiada jelema dilahan diturunkeun dosa 10 dosa. Lamun 110 kali sabaraha dosa leungit tina jiwa urang. Kalikeun 10 kali 10 paji sabaraha? 100 dosa leungit. Lamun ayeuna 100 kali kalikeun sabaraha? 1000 do 100 salawat 1000 dosa leungit ibu. Engke mah butuh di akhirat mah. Butuh laleungitan dosa teh ayeuna teh kumaha can ningali kana neraka, can nempo neraka, can ngadangu jeringan. Wah, sora jahanam. Engke mah bakal butuh ku pangampur Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cenah di antawisna micin salawat. Mun micin dosa teh nyeureurkeun naon salawat 10 dosa hilang. Sakali itu terutama lamun ribuan nyata dan supaya niat sholawat teh sejak ibadah kasa ka Gusti sarajan 1000 kali tapi bisa ku wali mah sakali bisa eleh seperti itu Pak Kopi urang mah Pak Kopi 3 garut ka dieu malah make kijang misalna sabaraha jam tapi lamun make ngangen naon make kendaraan luhur Bapak Haji sabaraha menit. Eta mah kelas batina kelas ilmuna kelas sing ta urang mah sing seueur we da urang mah kitu teh urang mah sapertos ieu
lin tentara urang mah tentara beda sakali nembak jadi tapi kula tali tentara supaya jadi kedah 100 kali bisa tidak 100 teh aya naonna tah aya kinana tah itu mata keur urang mah kudu nyeurkeun naon sholawat itu 10 osailan deung naik derajat teh nyerebak 10 derajat naik lamun seueur tah didinya jadi urang cinggung urang ulah jadi jalmi golongan anu ketinggalan naon sholawat ulah ketinggalan sholawat jadi mun urangan mat sholawat tadi ketinggalan nya Allah Rasul ngadawukeun aulan nasibi yaumal kiamati aktsaruhum alayya sholat pangdeukeut-deukeutna manusia ti kami bak teh di mana min panghak-hakna manusia kana nerima syafaat kami deuh nya eta pangdeukeut-deukeutna panghak-hakna nerima syafaat kami dina poe kieu jelema numpang seueurna ngaos naon sholawat ibu-ibu bapak-bapak mending nyotas teh nyerikeun sholawat naon we seueur jadi pan sholat teh sajeuna mana sholat syariat segan sholawat sholawat ya badak tadi ya ayyuhalladzina amanu setiap dicontoh ku Rasul dipanggil ku Allah ya ayyuhalladzina amanu shollu jadi bisa mukmin ngarang sholawat bisa mukmin ngarang sholawat contoh mesti contoh ku Rasul Allahumma shol ayat sallallahu alaihi wasallam teh sholawat kene sholat di mana duka fi'il madi di mana ya ayyuhalladzina amanu hei jamal iman cara lamun kumaha lamun aya resepna supaya sakedik sholawat tapi nyerebek aya seueur aya resepna panjang sing kuring nerang resep mah paji panjangnya panjang resep ya waktu ya ku nerangkeun seret lah di mana hoyong terang mah nganyang we ka sim kuring ngan nganyangna kudu dina waktu pengajian sabab disuguhan anakku ilmu di pengajian mah lamun nganyang dina lain pengajian disuguhan aku cai paji lamun hayang disuguhan resep nu bieu kedah nganyangna dina dinten naon malam ho tah aya resepna nu tadi teh ya batur mah sakali 2 kali ai urang ratusan kali tapi geus tepi batur mah ieu mah teh sholawat 4444 kalau beak hayam di puncitan mah teh sholawat supaya babari usaha gampang nganyuk jeung gampang naon nagih ieu can hasil bae pokona atuh sholawatna ingetna kana duit atuh lain inget ka Allah jeung inget ka Rasul teh inget kana naon kana duit jadi lain sah sholawat urang usaha itu tapi berkah mah aya wae sajan bari kitu aya wae ngan hebat pisan di mana ngangge naon tadi teh ngangge resep dokter wah benten beser obat ngangge resep sareng teu ngangge resep klik aulan sepang utama hamba Allah manusia kami eta pang seueurna ngaos sholawat jadi sholawat teh aya sholawat dina riungan sekali di aya sholawat diraha wae siangna wengina jeung sabaraha wae jeung naon bae segatna kumaha hadinya rek mat sholawat naon bae kitu nya dak salat umi sholawat anu dina salat ibrahimiyah sholawat naon bae biasa kitu aya sholawat dina nalika disebat seperti Sayyidina Muhammad cek urang mah sallallahu sekali lagi Sayyidina Muhammad jadi sholawat dina nalika disebat paduka Rasulullah kedah naon sholat al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya ieu paduka Rasulullah sasaurang an Ibnu Mas'ud ti Ibnu Mas'ud Rasulullah al-bakhilu jelema anu pedit urang Garut mah keket cap naon sarpaji cap jahe di mana disebut kami di hareupeunana itu sallallahu
ngebetem jika dikunci di diri teh eta jelema naon teh jelema bakhil jelema apa jadi di mana disebat jenengan Rasul teh urang kedas kumaha teh sallallahu hika surat syarat paduka Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi ya Hasan Debi hadisun hasanun ya hadis hasan ulah penit sallallahu bari nyamuk sallallahu bari nyamuk si nyamuk ulah teh nyamuk ciri gagal gebrai ageung mana aras tapi begitu goyang kursi goyang itu tina naon mahabbah kapaduka Rasulullah barang borosot paduka Rasulullah sallam lahir tina patongan ibuna beda jeung urang paduka Rasulullah sajidan syakiron hamidan ka'annahu badrubi nyorot cahayaan wamtala'atis samawati anwara wa tujjatil malaikatu tahlila wa tamjida wasdik urang tuh pakai lampu mau di kampung pakai cempor di kota seperti di mah nutu listrik dina waktu lahir paduka Rasul mah nyorot nepi ka langit kahiji caang adua caang para malaikat tos maklum ieu cahaya ieu biru cahaya oh geunung kabeh malaikat di langit yutos ciri pinuh ku cahaya ieu teh ciri nabi akhir zaman tos meda di alam dunya nepi ka sing jerit macan tadi teh subhanallah coba sareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah pekras malah jadi paduka Rasulullah diagungkeun ku saku Gusti di mana perkara diagungkeun ku Gusti diagungkeun tong boro-boro paduka Rasul ngahina ulama wepek lah ulama hina we pewarisna wepek hina walina wepek hina terutama Rasulullah inna syani'aka wal jelema nu benci ka nyen Muhammad tumurudas kecek basa urang Garut mah kahaluhur teu naon sirungan kahanap teu naon jelema anu benci ka saha entong ka nabi ka ulama entong ka sok ka saleh sok lalawur man ada walian pokok ada tu pelari saja pemilaraan ka wali kami aing sing Allah lawan sajelema man ada lamun ku aing sajelema nu musuh ka wali kami ka ulama kami aing lawana siksa Gusti entong ka nabi ka ulama lesok ya Allah sedia tuh urang kedah tingkatkeun mahabbah ka saha ka paduka Rasul tingkatkeun mahabbah ka ahli bait Rasul tingkatkeun mahabbah ka para sahabat isi tawadu dia tawis abah kana di teh nyata seueur ngalam ka Rasul sareng sholat sareng ngadoa di mana ada urang sok ngadoa nya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was-sabil khair sayyidina Muhammad wasilah wal istarasa tinggal pantes satu kudu cinta pantes kudu cinta 1000 kalinya orang kana diri orang moal sepertinya anak Rasul ka urang moal urang cinta ka bojo moal sepertinya anak Rasul ka bojo urang cinta ka putra moal seperti cinta anak Rasul nya putra cinnya dijaga diri urang sieun ti soledad sieun menikah sieun kahujanan parengange naon teh si jadi penyakit sieun katirisan lamun datang ka Garut disubing ka Garut ka mana daerah naon daerah nutrisi naon teh Cikajang angin naon bapak teh urang dieu teh ngejek ya jaga sieun ka naonan kadingi
nya kana diri urang teu sapertinya Rasul ka urang. Nabi kadung Allah ngadawukeun an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi leuwih nyaah leuwih bela leuwih hak membela mukminin daripada mukminin ka mukminin deui. Ieu paduka Rasulullah. Rasul saha jelema nu boga hutang maot kami sebagai gantina nu bakal membayar. Sajelema nu maot loba hartabana keur ahli waris terutama tanggung jawab di hadarat Allah subhanahu di mana di akhirat di akhirat terutama urusan dunia geus dipika melang, urusan dunia geus dipika susah, kumaha ge di akhirat. Nah di akhirat kumaha tuh di akhirat teh itu barang ayeuna jelema-jelema kalaluar ti pakuburan tadi tararanya kabeh bapak-bapak teu kolor-kolor acan ka mana ini dah ngaleut kabeh ka di tempat teu beneran mauqif mahsyar teh di kidul di kaleran di wetan nanti di masjid kabeh menuju ka dieu. Poho kanu jadi indungna, poho kanu jadi bapana, kanu jadi anak kabojona. Oh sakit bahatikeun diri pribadinya dirasa. Idinya tadi dinya hoyong tepang tadi masar teh ka Nabi Adam 1000 tahun lalakonna teh. Hoyong tepang ka Nabi Nuh 1000 tahun, hoyong tepang ka Nabi Ibrahim 1000 tahun, hoyong tepang ka Nabi Musa 1000 tahun, tuh ribuan tahun. Tapi sadayana teu aya nu sanggup ngebela umat manusia di waktu tapi paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud ka Gusti nada-nada ka Gusti supaya keputusan Gusti di masyarakat ieu tah ieu belana paduka Rasulullah lebih ampun laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Demi Allah yang datang karanya uji utusan azizun eta utusan teh nya Muhammad ya aziz mulia sangat mulia sangat agung delakeun la iman balladzina amanu bihi wa zaru wa nasuru wa tabunurul ladzi unzilama ulaika muflihun. Maka jelema anu iman ka Nabi, jelema nu ngagungkeun Nabi seperti kieu niatan kieu kieu teh sadayana nu haladir nu sadaya teh niatan naon ngagungkeun hareudangna keun wae niat naon ibadah laparna niat naon ibadah ngagungkeun saha ngagungkeun Rasulullah. Jelema nu iman ka Nabi ngagungkeun Nabi wa azzaruh bakuru wattaba'u nurut jeung wa nasruh jeung ngabela ngabantu teh kana siarna agama siar Islam teh diwur boga ilmu diaji ilmu teh dipelajari diwurukeun namun gaduh ilmu itu nu cacan gaduh ilmu ngaji na teh ya anu gaduh pakeuna gaduh hartabana dipake naon ngadukungna isami nasruh kaum agnia ngorbankan harta mana niatan ngabela ngadukung agama Gusti ngadukung saha Rasulullah nu gaduh ilmu siap pamatahanana nu diburukna siap ngajina begitu siap silahna siap ayakna siap hadirna siap nunda segala urusan ditunda heulana demi keur ngahasilkeun naon ilmu niatan ngabela agama Allah ngabela saha ngadukung saha Rasulullah watabau nur yang dituna nuturkeun nur nyata nur teh Al-Qur'an teh naon katauhidanna didah ayat-ayat katauhidan ayat perintah seperti salat zakat puasa ibadah haji yang sajabana tah tuturkeun amal ulaika humul muflihun eta golongan anu ieu nu iman anu ngagungkeun anu ngabantu nu eta teh nyuper anu naon iman kana Al-Qur'an eta teh jalma-jalma anu untung anu bagja. Da sekali deui moga-moga ku aya kieu teh sing bararaja urang cenah. Sing bararaja salamat maslahat sareng untung dunya untung naon akhirat. Jadi itu di antara wisna deui sholawat teh aya sholawat dinten malam
inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ati ba'tsiru alayya minas sholati fi sapalihna dinten nu pangulyana teh pangutama teh nyaeta dinten naon maka kudunya dikenaon anjeun didinya teh sholawat dina dinten Jumat ieu kasauran saha paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sholawat dinten Jumat malam Jumat sholawatan lut diklun uti kalerna lut danyatan ngagungkeun saha paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ngawaskeun sholawat ngagungkeun dinten lamun ngitung minggu dinten teh pangulyan teh saidul ayam teh dina minggu teh nyata dinten Jumat upami ngitung ayeuna taun mah nyata yaumul arafah yaum arafah dinten arafah kapi sabaraha kapi salapan eta upami ngitung eta tah itu pamusahdi nyata sasi naon Ramadan da kitu aya di sholawat teh di mana bade ngadua ya bade ngadua teh kana sholawat heula. Aya pernah hiji rajul di payunan Rasulullah kadangu paduka Rasul jol ngadua we teu naon heula salat sapaduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fal yabda idada ahadukum fal yabda bitahmidi rabbih wa tsanani alaihi summa yusolli an nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bimasya'a teh itu jadi ayat sholawat teh rupi-rupinya sholawat di mana bade ngadua ieu kedah di awalan heula di komando ku tahmid ka Gusti ngalam heula ka Gusti sareng ngaos salat nah jadi bisa di Arab diijabahna di mana urang sholawat doa eta angge tata tertib kitu niat ngadua teh ibadah kadua maca alhamdulillah heula aturusna naon heula sholawat tidak ieu rupi sholawat ieu sholawat teh sekali deui ya sholawat dina riungan sholawat siang jeung wengi sholawat dina nalika disebat jeung nabi sholawat dina nalika ayeuna naon poe Jumaah atau nabi malam Jumaah sholawat dina nalika ayeuna bade naon ngadua salat dina pakuburan Rasulullah SAW ngadawukeun la taj'alu qabri idan sapalagi ulama artina qabri idan teh ulah ngan sakadar jarah ka kami teh seperti id setahun seberapa kali teh dua kali tapi artinya di mana cak mah kedah sering ziarah ka saha ka paduka Rasulullah ajeng didinya nyaos naon sholawat ieu sholawat di pakuburan teh di antawisna hadirin mabah ka nabi teh nyeurkeun sholawat jeung ngadoakeun deui kada ka tilu wa katilu wattiba'a sunnati nuturkeun ikuti kana sunnah Rasulullah sunnah kulemna sunnah angkat-angkatan sunnah tuang sunnah ayeuna naon sagala sunnah kajaman sunnah keluar ti zaman sunnah lebet ke masjid sunnah keluar ti masjid sunnah sholat aya qoblah aya ba'da sunnah tahajud witir duha sari sajabina tasbih dah jam ciri jelema nu tarangandukeun pasuran Nabi ieu teh aya tawis cinta asa kana coba usahakeun ku sadayana mudah-mudahan urang dicirian ku Allah ciri nu mahabbah ka paduka Rasulullah semampu urang sakemampuhan urang mampuna kumaha mampu deui cawita wa adataman olabahu ciri wanci nu mahabbah ka Nabi teh benci keheul ngewa ka jelema anu nyulayaan kana Nabi ai ka dirina mah ulah tapi ngewa teh kana naonana kalakuan sabab jelema mah nu kafir bisa-bisa tungtung nama jadi mukmin nu pasek tukang doraka tungtung nama kadang khotimah nama jadi soleh dan mudah-mudahan we ku berkaryungan teh sing saroleh sadayana jadi ciri sarana anu maha anu benci ka Nabi teh nyulaing ka Nabi teh Abu Jahal Abu Lahab sajabana urang ulah satuju eta di mana urang satuju kalau mau jeung ngomandok mah kana kapasekan itu bakal ngundang
karena bencana ngundang bencana ya, di antawisna mun terutama di akhir zaman anu ayeuna bapak-bapak gerak bawang sul ka Gusti gerak ulang ke isu ulang kudu gerak umat Islam umat Islam di musibatan ku Allah ku kabodohan ku bodoh itu musibat itu bodoh di akhir zaman bakal dicabutan ilmu teh hartina ulama bapak ulama bakal dicabut di mana terus daya ulama berarti ilmu kumaha tah ilmu pamengpeung pasti kira aya pamengpeung pasti kira di mana ulama musuh daya paku alam punya